Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaos kana ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kalayan nyuhunkeun pitulung, nyuhunkeun didaukiahkeun ka kersana zat nu wajibul wujud ayana nu jenengan Gusti Allah. Mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaos kana ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kalayan ngalap barokah kunyebat jenengan Allah. Mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Halaman 33 jajaran ka 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi jeung ari perkara yan kasifu anu terbuka itu ladi bisa lisiku anu katilu nyaeta nuril haq lazatul muqaddasah zat anu dibersihkeun tina sifatan musyrikin, tina sifatan munafikin, intina sifatan anu tetep di makhluk mustahil di Allah. Wa samaratu zalika jeung ari buahna tina itu salis eta al panail kamil, pana kamil, allazi anu huwa itu lazi eta duhlizul baqoi pokokna bako. Payapna maka pana itu si jalma an pana ihi tina panakna si jalma wa adamihi jeung tina eueuhna si jalma istihlakan tingkahna nuruksak fi wujudi sayyidihi indiroz dina ayana gustina itu siman wanahika jeung ari nuduhkeun ka anjeun bima eta kusabab perkara yahsulu hasil lahu ka itu si iman hinaidin dina nalika itu istihlakan minal mawahibi tina pirang-pirang laduni tanapi anu pirang-pirang dibikeun anu dibikeun
wal asroril ilahiyati jeung tina pirang-pirang rahasia anu bangsa kapangeranan. Fa iza taroko di mana-mana naik si jalma anzalika tina itu panail kamil hala min makomil bako dina makom bako. Qala sahibul awarib ngadauh sahibul awarib. Sahibul awarib teh anu ngagaduhan kitab Awariful Ma'arif. Wal baki jeung ari anu makom bako eta pi makomin dina makom la yuhjibuhu anu tengah halangan hu kana itu baki saha al haqqu Allah taala anil khalqi ti makhluk. Walal khalqu jeung tengah halangan makhluk anil haqqi ti Allah. Wal panai jeung ari anu pana eta mahjubun anu dihalangan bil haqqi ku Allah anil khalqi ti makhluk. Ieu masih keneh ngabahas nyaeta dina hikmah anu ka-37. Dina danget ieu martelakeun nyaeta buahna tina darajat iman anu katilu nyaeta nuril haq atanapi disebatna iman hakul yakin. Urang nyoreang heula hancaka tukang supados urang paham yen buahna atanapi hasilna tina darajat iman. Ya urang supaya apal tingkatan-tingkatan keimanan. Kamari anu tos dibahas mangsa katukang nyaeta darajat iman anu kahiji iman ilmul yakin. Tak kudu apal eta teh. Supados mungkin kapayuna dina hikmah salajengna paham sareng nyambung supados teu aya salah paham. Jadi lamun perkara dina engke kahareupna dina hikmah nyaritakeun dina makom muraqabah, oh ieu darajatna iman ilmu yakin gitu bahasan. Lamun dina mertelakeun makom fana, oh ieu darajatna dina iman ainul yakin gitu bahasana. Jadi supaya nyambung kahareup teh nyambung. Ayeuna urang ngabahas deui kamari disebatkeun iman anu kahiji teh nyaeta iman ilmul yakin. Tiasa disebat oge iman nuril akli. Nur akal eta teh akal. Akal, tapi akalna akal goriji, lain akal tobi'i. Ari akal tobi'i mapan akal anu teu wauheun ka pangeran seperti akal tabeat manusia mapan hayang untung ku enteng gitu bahasana, hayang ngeunah hayang santai gitu tabeat. Ta ieu mah nuril akli. Atanapi bisa disebatkeun oge su'aul basiroh. Su'a teh cumareletna moncorongna hate ningali kana keagungan Allah gitu. Balikan deui hiji iman ilmul yakin. Bisa disebut oge nuril akli, bisa disebut oge su'aul basiroh. Tak kudu paham kadinya nya. Ti jalma eta teh darajatna iman ilmu yakin mah make dalil.
matak disebut oge darajat iman dina tingkatan ieu mah iman bidalil gitu. Jadi ngayakinkeun hate nate ku ayana yakin Allah Ta'ala teh aya karena ngagaduhan dalil. Buahna tina ilmu yakin kumaha cenah dalil teh? Dalilna make dalil akli, dalil akal supados kahartos jeung karasa. Kumaha ye? Dalil nuduhkeun kana ayana Gusti Allah gitu pan. Urang aya tadina eueuh ayeuna jadi aya. Tah berarti ku ayana urang nuduhkeun urang teh barang jieunan gitu. Ngaran-ngaran barang jieunan berarti nuduhkeun ka anu boga jieun. Saha nu boga jieun teh? Gusti Allah. Tah ku ayana urang oge nuduhkeun eta teh ayana Gusti Allah. Tah jadi dalil maksudna gitu. Jadi dalil urang teh dalil kana ayana Gusti Allah nuduhkeun. Kamari buahna disebutkeun kumaha? Yashhaduka qurbahu minka. Kudu apal kadinya ke? Atuh apal-apal eta we ulah iman ilmu yakin. Atanapi disebutkeun oge nuril akli. Atanapi disebutkeun oge syu'aul basiroh. Darajat iman nu kahiji. Gitu. Ngahasilkeun teh yashhaduka qurbahu minka nyaksikeun rasa deketna anjeun ka Allah ti anjeun. Gitu. Jadi yakin dina hate teh yen Allah teh aya gitu. Naon sababna? Sabab ieu urang teh padamelan anjeunna. Ieu di alam dunia teh hasil damel atanapi tapak damel anjeunna. Jadi nuduhkeun ngaran-ngaran tapak damel nuduhkeun ka anu gaduh damel. Nya kitunya di mana-mana aya pagawean pasti aya anu migawe. Di mana-mana aya anu migawe berarti moal pajauh tina anu migawe gitu. Mang Udin diuk, Mang Udin eta gawena diuk. Mana Mang Udina eta? Jadi deukeut tah. Anu boga gawe jeung tapak gawena deukeut eta. Moal pajauh. Moal pajauh. Makana di dieu disebatkeun yashhaduka qurbahu minka nyaksikeun rasa dekeutna ka Allah ti anjeun. Di dieu mah dibahasakeun anjeun. Ari anjeun teh nuduhkeunna kana makhluk. Heuh urang ge makhluk. Persoalan oge makhluk, masalah oge makhluk, peuting oge ieu teh makhluk. Gitu. Sakabeh mungkinul wujud anu diwujudkeun ku Gusti Allah, anu diayakeun ku Gusti Allah eta teh makhluk. Gitu. Tah, tingkatan namina tingkatan iman ilmu yakin. Gitu. Soca urang awas, lain soca anu nyieun awas, pan sancan urang terang kana naon? Kana padamelan Allah manya satacan terang kana tapak damel Allah ieu teh urang teh bisa ningali sesuatu teh asa henteu aya naon-naonna kitu. Asa teu karasa alami we ieu soca teh tiasa ningali. Satacanan ngaji tauhid mah tapi saentosna ngaji tauhid ku ningali rupa oge, ningali rupa, ningali warna, ningali bentuk. Tah eta teh berarti nuduhkeun kana ayana Gusti Allah. Naon sabab? Ieu soca tiasa ningali teh sanes hasilna tina soca ieu awas teh. Karena ari soca mah teu bisa nyieun awas. Atanapi sabalikna, awas teu bisa nyieun soca. Da seueur jalmi anu gaduheun soca tapi teu awas. Matakan dina perkara urang ningali sesuatu oge, lamun urang ningali sesuatu na
ieu hate teu matak ningali kana keagungan Allah atanapi bahasa umum nama teu matak inget ka Allah anu maparinan awas dina soca eta nu disebutna kapitnah kurupa. Ngaran-ngaran kapitnah kurupa berarti hate urang teh poek. Kamari oge disebutkeun di mana-mana hatena poek sok sanajan tengah beurang ereng-ereng poek we. Kana naon? Kana ieu hate teu bisa nimbulkeun naon nimbulkeun dina soca ningali bisa ningali teh henteu matak jadi awas, henteu matak jadi inget ka Gusti Allah. Kitu. Tah, nuduhkeun soca tiasa ningali. Awas teh berarti lain hasil tina soca, tapi Allah Ta'ala ngadamel awas dina soca. Kata kitu. Berarti awas teh damel Allah atuh atanapi afal Allah. Awas teh tah anu damel naon? Anu ngagaduhan damel berarti moal jauh sareng pada melanana kitunya moal pajauh sareng pada melanana eta Mang Jaed keur macul pagawean Mang Jaed macul tah eta Mang Jaed tah moal pajauh anu gaduh damel jeung pada melana teh moal pajauh soalna naon ieu urang teh gaduh soca diurus tandana ku Allah sehingga ditiasakeun ningali tah eta kitu. Berarti mual pajauh eta pada melan atanapi afal sareng fa'il atanapi nu gaduh damel. Makana di dieu disebatkeun buahna tina iman ilmu yakin hate jadi ngarasa deket ka Allah. Kumaha rasa deketna? Berarti ngarasa deket teh kadituna ngahasilkeun ngarasa disaksi jeung kuring ngarasa nyaksi ka Gusti Allah. Kurantaran ieu hate teh geus ngarasa disaksi ku Allah berarti ieu urang ucap tekad lampah diawasi ku Gusti Allah. Gitu. Jadi moal naon moal ngalakukeun hal-hal anu naon dilarang ku Gusti Allah. Dan naon da ngarasa disaksi ku Gusti Allah. Naon rasa muraqabah teh rasa deket sareng Gusti Allah sehingga ngahasilkeun izin ka Gusti Allah sok sanajan di imah sorangan sok sanajan ngobrol jeung batur sieun ngabohong teh sabab naon disaksi ku Gusti Allah. Misalkan Mang Jaed ari kamari ka mana Mang Jaed teu hadir sibuk padahal mah di imahna santai. Tuh, berarti eta hate Mang Jaed teu ngarasa deukeut sareng Allah, berarti henteu masuk kana tandana darajat keimanan anu kahiji nyata iman ilmu yakin. Soalna timbulna urang rasa deukeut ka Gusti Allah eta geus aya dina tingkatan iman ilmu yakin. Tah ieu maksudna teh paedahna dijelaskeun darajat iman teh maksudna teh tingkatan-tingkatan keimanan. Tangke urang kari naon kari tak napakuran geus palebah mana kira-kirana iman urang. Rupa-rupana mah masih keneh taklid urang menya. Taklid. Ceuk ajengan Allah teh aya, aya we Allah teh. Oh pan kitu anu nanyakeun. Mang eta Allah teh aya atuh. Ceuk saha eta teh? Kitu nya. Ceuk Pak Kiai, ceuk ajengan Allah teh aya. Tah disebut iman taklid, iman tuturut munding. Jadi hate can ngarasa ieu bahwa Allah teh aya kitu. Tah ieu gunana dijelaskeun. Maka dina ieu darajat iman ilmu yakin disebutna makom muraqabah. Jadi engkin kapayun misalkan dina hikmah-hikmah salanjengna lamun aya anu nyaritakeun dina makom muraqabah atanapi pangkat muraqabah tah dina darajat iman ilmu yakin. Ieu teh lawangna iman ilmu yakin teh lawang tandana eta si jalma arek diasupkeun kana surga. Naon sababna? Dina hatena teu aya makhluk ngan aya Allah hungkul berarti ngaran-ngaran
aya Allah hungkul dina hate tah eta tauhid teh. Sedangkan tauhid syaratna tina iman. Lamun iman teu tauhid berarti teu iman. Sabab naon? Nekadkeun ieu urang misalkan salat misalkan ieu terus jorojoy hatena teh hayang naon? Hayang disaksi ku makhluk. Misalkan azan Allahu Akbar wes dialuskeun adana 5 menit. Misal ieu teh kitu, misal lamun dina hate jorojoy hate hayang dipuji ku batur, kitu bahasana hayang dipuji berarti ieu hate teh can ngarasa deukeut sareng Gusti Allah. Naon sabab? Sabab hayang keneh disaksi ku makhluk, hayang keneh disaksi ku Allah, gitu. Tah ngaran-ngaran mi dua nyaksi berarti hayang disaksi ku makhluk ongko, hayang disaksi ku Allah ongko berarti mi dua tah. Nah, naon bahasa mi dua bahasa agamana? Bahasa agama na mi dua nya eta syirkun. Naon mi dua? Atanapi ngarejeung. Nyanung bener eta syirkun. Bahasa kasar musyrik kitu. Tah kulantaran teu ngarti kana tauhid, naon bahasana tingkah laku urang dina ibadah ritual, boh dina ibadah sosial di luar salat, asa iman we urang teh. Karena can paham, karena derajat keimanan. Matakan ya penting na ilmu tauhid teh penting kacida. Karena sebagai syaratna iman. Lamun iman teu tauhid, tauhid teh nunggalkeun Allah berarti nah hate teh Allah hungkul nu aya. Geus teu ningali naon-naon, salian ti Allah, gitu. Tah eta teh makom muraqabah. Makom muraqabah ngaranna eta teh. Artina rasa deukeut jeung Allah. Jadi lamun urang ye teu acan ngarasa deukeut sareng Gusti Allah berarti ieu hate can wawuh kana naon? Kana diri urang. Naon sababna can wawuh kana diri urang? Heueuh pan urang teh tadina eueuh ayeuna jadi aya di dinya ge geus dituduhkeun ku Allah. Allah geus bager ka urang. Naon bageurna? Dituduhkeun ku Allah yen Allah teh aya. Buktina mana? Min hadhil jamin, min hadhil makhluqati. Aya na sakabeh ieu makhluk. Urang aya, tadina eueuh ayeuna jadi aya. Lamun anu mikir kadinya, urang teh barang jeunan, ngaran barang jeunan, nuduhkeun kana boga jeun. Saha nu boga jeun urang? Gusti Allah. Tah eta ge geus yakin. Mana cenah Allah teh aya? Aya. Wan kitu. Dina iman bidalil, iman bidalil, ilmu yakin. Kemudian Allah aya, aya. Karasa ku Mang Udin aya, atuh karasa. Cenah minum. Da geus ngaji tauhid misalkan. Naon buktina Allah aya? Atuh kuring pan aya ieu. Naon sababna? Ai kuring teh pan meureun mojog langsung aya tiba-tiba bim salabim bakadabra. Jeung Mang Udin aya di dunia misalkan. Atuh pan ngaran-ngaran nuduhkeun aya anu tadina eueuh ayeuna jadi aya. Berarti nuduhkeun urang teh barang jeunnan. Ngaran-ngaran barang jeunan nuduhkeun kana boga jeun. Saha nu boga jeun? Da salian ti Allah teu aya anu bisa nyieun jelema. Oh pan cenah inung bapa kuring eta mah. Inung bapa kuring bahkan keur eta keur naon keur taun naon bahasana panganten baru ge. Leukeun rajin. Ngagarapna oge. Tah eta mah bab syariat disebutna ulah diasupkeun kana hate nekadkeun kuring teh hasil tina indung bapak kuring. Eta mah berarti hukum adat asup kana patekadan. Ngaran-ngaran hukum adat ngorelasikeun jadi hukum akal bahaya. Karena naon? Nuduhkeun berarti aya deui anu kawasa salian Gusti Allah. Gitu bahasana. Matakan aya bahasa robtul akli bitalajumil adi bahwa kufrun. Sing saha jalama ngasupkeun ngorelasikeun adat kana hukum akal kadituna berarti eta teh jalma kufur teh gitu. Matakan urang kudu nyaho ieu, kudu apal ilmu tauhid teh supaya henteu salah langkah. Atuh pan dina salat oge lamun teu nyaho ieu, teu nyaho kana padamelan Allah, teu nyaho kana tapak damel Gusti Allah, keur salat urang bisa salat ieu. Kuring mah bisa salat. Tuh ngaku bisa oge urang teh. Eta teh geus ngaku eta teh gagaduhan Gusti Allah. Soalna teu aya anu bisa salahin Gusti Allah.
Teu aya anu kawasa salian Gusti Allah. Pan Allah teh ngagaduhan sifat kudrot. Kudrot teh pan kawasa mampu bisa, berarti salian ti Allah teu bisa. Anapun orang tadi misalkan bisa salat Isya, urang ku salat Isya bisa naoge urang mah lain sifat urang tapi sifatan Gusti Allah, berarti urang teh kasifatan. Dina waktu keur bisa urang ngalaksanakeun salat berarti dibisakeun ku Gusti Allah. Salamet tah. Tapi lamun nekadkeun ieu hate kuring bisa, kuring anu bisa, kuring anu daek salat Isya mah tah kulantaran teu ngaji ilmu tauhid tadi dinya matakan ditingali secara syariat nama menang naon tandana menang rahmat Allah da bisa ngalaksanakeun salat tapi hatena encan nuduhkeun kana naon kana anu gaduh damel kana anu gaduh jieun nyaeta Gusti Allah. Matakan dina iman darajat iman ilmu yakin ngahasilkeun makom muraqabah rasa deket urang teh sareng Gusti Allah gitu tah. Tadi disebut matakan mapai-mapai we kana afal Gusti Allah dulu. Afal gitu. Padamelan. Matakan namun misalnya dengan jalema teu bisa tajali afal acan aduh rugi pisan. Matakan pentingna ilmu lain naon teh? Lain ngajorekeun ilmu luar bahasana, lain ngajorekeun ilmu syariat. Da para arifin mah, para ahli ma'rifatna ngaji syariat teh keur tauhid. Jadi kudu seimbang antara ilmu syariat jeung ilmu hakikat, eta kudu seimbang. Supaya naon? Supaya urang bisa nyaimbangkeun yen bisa wawuh ka Gusti Allah gitu. Tah di mana imana tos dugikeun kana iman ilmu yakin, maka bakal aya ngarasa naon? Rasa deukeut. Ngaran-ngaran geus ngarasa deukeut urang berarti urang ngarasa disaksi ku Gusti Allah, berarti urang teh ngarasa era ka Gusti Allah teh. Berarti arek berbuat sesuatu anu di luar naon? Di luar hukum syariat Islam oge sieun. Anu dilarang ku Gusti Allah urang dilakukan jadi sieun karena naon? Karena urang ngarasa era ka Gusti Allah. Rumasa ieu urang teh disaksi ku Gusti Allah. Tah eta bakal ngarasa era tabuahna teh. Can boga ka era mah berarti can boga iman ilmu yakin. Gitu. Panangan misalkan urang teh kelempang, panangan urang bisa kepat. Kumaha pandangan orang bisa kepat berarti Allah anu ngabisakeun. Palu mana anu kadua? Alitan anu kadua. Kedik di. Panangan orang bisa kepat teh Allah anu ngabisakeun eta teh. Berarti nu boga gawe moal jauh tina pagaweanana. Eta urang bakal ngarasa deket jeung Allah ta eta muraqabah teh. Di kebon, di pasar, dina aktivitas pagawean naon wae, lamun ieu hate geus ngarasa deket ka Gusti Allah, di mana tos ngarasa deket berarti ngarasa disaksi ieu urang teh ku Gusti Allah, maka bakal ngarasa izin ku Gusti Allah. Tah situasi kos kitu teh disebatna muhadoroh. Situasina di mana ieu hate geus ngarasa deukeut, geus aya dina makom muraqabah, berarti tah situasi eta teh ngaranna naon? Muhadoroh. Jadi mungkin upami aya bahasa ibaroh muhadoroh, oh berarti hate geus ngarasa deukeut jeung Gusti Allah. Timbul tina iman ilmu yakin. Tatos di mana orang ngarasa naon tos situasi muhadoroh maka brai we ieu hate teh dibukakeun ku Gusti Allah, dimukasapahkeun, artina dibukakeun kana kaagungan Gusti Allah, dibukakeun ieu hate teh. Jadi ningali na kana sajeroning perkara anu katingali ku dohir maujudat ku mata kepala urang gitu. Jadi dibukakeun, jadi ari nu mahjub mah dina hate teh ningali kana surah akwan gambar makhluk,
tapi lamun geus aya situasi naon muraqabah atanapi muhadoroh di hadrot muhadoroh eta ieu hate teh berarti bisa naon bisa ningali kana ma'anil ghaibiyah maknawi bahasana kitu. Jadi lamun bahasa umum mah disebutkeun sagala perkara oge pasti aya hikmahna, sagala kejadian oge pasti aya hikmahna, sagala kejadian anu tumiba kana diri urang pasti ieu teh aya pelajaran, aya pesan ti Allah supaya urang teh kumaha menurut ridho Allah gitu. Tah eta hate anu awas kana naon? Kana ma'anil ghaibiyah teh. Aya naon? Aya hiji makna dina perkara anu kapanggih ku urang. Arek naon bae eta mah perkarana? Dina untung, dina rugi, atanapi dina pilara, arek naon bae? Persoalan naon bae? Dina ibadah secara ritual atanapi ibadah di luar naon di luar ritual di ibadah sosial tahate teh bisa ningali kana ma'anil ghaibiyah kana perkara anu katingali ku mata kepala urang. Tah eta teh timbul tina iman ilmu yakin. Mulai tah jalma teh lamun dina makom eta mulai naon? Mulai tanda-tanda atanapi ciri-ciri arek asup kana surga eta teh. Naon sababna? Sabab af'al Allah dipake dalil kana wujudna Gusti Allah. Kana ayatna Gusti Allah. Dalu biwujudi asarihi ala wujudi asma'ihi. Allah nuduhkeun ku tapak damelna. Langit dituduhkeun ku Allah berarti pas urang ningali langit berarti aya anu naon anu nyiptakeun langit. Nuduhkeun berarti langit teh barang jeunan, ngaran barang jeunan nuduhkeun ka anu boga jieun nyaeta Gusti Allah. Tah hate teh selalu kos kitu. Ieu sadayana makhluk atanapi pangeusina ieu alam dunia contona ta eta sadayana makhluk mungkinul wujud anu dinaon nu diwujudkeun ku Gusti Allah, nu diayakeun ku Gusti Allah. Sakabeh perkara berikut urang sadayana ieu teh tapak damal Gusti Allah. Nuduhkeun ngaran-ngaran tapak damal, yakin Allah teh aya. Tah dituduhkeun ku tapak damal kana ayana asma nyaeta jenengan Gusti Allah. Jadi begitu orang ngucapkeun jenengan Allah teh lain nurutan batur. Naon sababna? Boga kayakinan sorangan, bisa kapanggih ku hate sorangan. Oh Allah teh aya. Kumaha? Karasa ku urang. Matakan ari syaratna makrifat mah, syaratna kenal sareng Gusti Allah makan naon? Idrok jajim, dauqih jajim. Jadi hate teh geus ngarasa Allah teh aya. Karena naon? Ieu urang aya. Pamajikan urang aya, anak-anak urang aya. Dulu-dulu urang aya. Tatangga-tatangga urang aya. Moal langsung di aya. Sorangan bahasana. Pasti eta teh nuduhkeun kanu naon? Kanu nyieun aya. Berarti yakin ieu teh Allah teh aya. Tah ieu teh bab darajat keimanan anu kahiji. Ieu teh awal, matakan lamun dina perjalanan thariqah mah disebutna ieu teh sapar awal. Lempang anu pertama menuju Gusti Allah. Ngaran lempang ka Gusti Allah berarti hate lempang ka Gusti Allah. Tah buahna tina naon? Tina iman ilmu yakin teh muraqabah. Singetnya buahna tina iman ilmu yakin muraqabah. Naon ari muraqabah? Ieu diri rasa deukeut jeung Gusti Allah. Maksudna ngarasa deukeut engke teh ngahasilkeun jadi ngarasa disaksi ku Gusti Allah. Antukna hasilna bakalan isin ku Gusti Allah. Ngaran isin ku Gusti Allah berarti tingkah laku urang jadi waro, tingkah laku urang jadi apik. Arek naon? Nyokot hak batur, ih jadi saksi ku Gusti Allah, isinnya ku Gusti Allah teh jadi. Tah iman ilmu yakin teh kitu. Duhur sanajan urang keur sibuk misalkan ieu kudu salat zuhur naon sababna disaksi urang ku Gusti Allah. Tah gitu. Ulah sampai tepikeun ka kagok cenah ieu urang keur sibuk. Tah eta teh teu ngarasa hate teu ngarasa deukeut, hate teu ngarasa disaksi ku Gusti Allah.
antukna lamun hate teu ngarasa disaksi ku Gusti Allah makana hirupna eueuh ka era. Eueuh ka era. Berarti lamun jalma tingkah lakuna eueuh ka era ku Gusti Allah berarti can nepi kana darajat iman ilmu yakin. Hiji iman ilmu yakin, si ingat tah. Ingat supaya aya hasil. Aya hasil darajat iman tingkatan iman. Sebenarnya tingkatan iman teh kahiji teh iman taklid, tapi ai iman taklid mah can termasuk kana iman. Naon teh masih keneh mahjubin keneh, hate poe keneh can ngarasa kapangih ieu hate teh hate urang teh. Lamun tingkatan taklid mah masih keneh nurutkeun batur, masih keneh ceuk batur gitu. Can ngarasa ku urangna gitu. Tah nu kahiji di dieu dina kitabna iman ilmu yakin. Anu kadua nyaeta iman ainul yakin. Si ingatnya iman ilmu yakin, anu kadua iman ainul yakin. Si ingat tah? Bisa dibahasakeun oge nuril akli ari tadi iman nuril ilmi nya. Nuril ilmu kulantaran urang ngaji kitu nya. Tah aya cahaya tah, aya nur dina hate urang teh, aya pamanggih dina hate teh. Tah tadi mah ilmu yakin mah kitu. Tah ayeuna iman ainul yakin tiasa disebat oge nuril akli, nur akal. Bisa disebut oge ainul basiro, anu tadi manu kahiji su'aul basiro kana hate caang gitu sehingga ningali kana keagungan Allah. Ayeuna mah ainul basiro. Tadi su'aul basiro, ayeuna ainul basiro. Tadi mah iman ilmu yakin, ayeuna mah iman ainul yakin. Tadi mah nuril ilmi, ayeuna mah nuril akli gitu. Nah, sing paham ya ka dieu. Tah, iman nepi ka ainul yakin kamari disebatkeun oge Allah aya. Ya Allah teh. Naon nu nuduhkeun Allah aya teh? Kulantaran urang sering ye dina tingkatan iman ilmu yakin, istiqomah dina iman ilmu yakin. Pan awal mah kitu disebut sapar awal mah. Lempang na hate ka Gusti Allah teh dibukakeun heula ku Gusti Allah, dimukasapakeun heula ku Gusti Allah kana darajat iman ilmu yakin. Tah sering tah Senin, Salasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu tingkatan urang teh iman darajat iman urang teh iman ilmu yakin we terus we. Karena aya bahasa alam bisa karena biasa timbul we ieu darajat iman anu kadua atanapi tingkatan iman anu kadua nyaeta ainul yakin atanapi nuril akli atanapi ainul basiro. Ta ibaro eta kudu apa supaya engke hikmah anu kesalajengna pasti ngepek makom muraqabah, ngepek makom muhadharah, ngepek nuril akli, ngepek dina naon dina nuril basiro anu ainul basiro. Tah urang kudu paham ka dinya. Naon anu nuduhkeun Allah aya teh? Pan anu tadi teh ayana tapak damel Gusti Allah. Berarti dina nalika hate ieu. Hate nalika urang ningali kana tapak damel Gusti Allah. Nah, ningalinya kana tapak damel Gusti Allah, kana dadamelan Gusti Allah, atanapi kana af'al Gusti Allah ya hate. Maka leungit weh makhluk teh. Leungit weh tah. Urang teh maksudna teh lain leungit lain kitu. Ieu kulantaran hate geus tertuju bahwa makhluk teh diayakeun ku Gusti Allah, berarti leungit we makhlukna ngan aya af'al Gusti Allah kitu. Ngan aya padamelan Gusti Allah. Nya kitu. Maka leungit we tah makhluk teh tina paningal hate urang. Leungit da geuning makhluk mah teu boga gawe teh. Makhluk mah henteu naon teu aya tapak gawena. Da geuningan makhluk mah henteu aya kabisana. Da keur bisa oge dibisakeun ku Gusti Allah. Tah ngarasa ieu makhluk teh tapak damel Gusti Allah, berarti ngan aya af'al Gusti Allah lain pagawean makhluk. Itu dina iman ieu mah tingkatan nu kadua mah. Nu aya Allah we nu aya na teh naon anu gaduh damel dina hate teh ningali.
Matak engke kadituna lamun di iman darajat iman ieu mah geus naon? Geus teu hewag deui, geus teu aya hewagan, geus teu aya ginir dina hate teh. Nya, geus teu aya teu aya kasieun. Naon sabab? Sabab makhluk teu ngadatangkeun manfaat jeung makhluk teu ngadatangkeun madorot. Naon? Makhluk mah manfaatna oge dimanfaatkeun ku Gusti Allah. Makhluk dimadorotkeun ku Gusti Allah. Berarti tah hasilna tina ainul yakin mah hate teu tatagenan ka makhluk, berarti tatagenan ka Gusti Allah hungkul. Jang naon tatagenan ka makhluk da makhluk teh dina hate teh geus eueuh. Berarti jang naon tatagenan atanapi bersandar atanapi nan umangkeuh umandel ka makhluk kan eueuh. Atuh bener mendingan urang tatadenganan ka Allah we da yakin jadi na hate teh Allah aya ku kayakinanana kitu. Tah anu gaduh damel teh Gusti Allah berarti makhluk teh eueuh pan jadina teh dina hate teh makhluk teh geus teu fokus deui, geus teu ningali deui kana makhluk ngan aya Allah hungkul, ngan aya tapak damel Gusti Allah. Apal Allah. Tah situasi paningal hate teu ningali makhluk teh ieu ngaranna berarti eueuh ta makhluk teh. Nu aya Allah hungkul, hate geus teu ningali ka makhluk, hate geus teu ningali gamar makhluk. Berarti ngan aya Allah hungkul. Situasi kitu teh disebutna makom fana. Disebutna eueuh makhluk ngan aya Allah hungkul. Tah eta pana, tapi panana pan awal ieu teh. Masih kasaksi, masih kene kasaksi tapak damel. Pana awal tapi geus teu katingali makhlukna. Geus teu katingali. Maksudna geus teu katingali teh kieu. Urang dilahirkeun ku inung urang. Geus teu katingali inung urangna, katingali urang teh tapak damel Allah na kitu. Berarti inung urang eueuh ngan aya ieu apal Allah urang teh. Tah kitu maksudna teh, kitu. Tah eta disebutna eueuh makhluk dina hate ngan aya Allah hungkul, disebutna makom fana. Fana ti makhluk ngan aya Allah hungkul. Eta makom fana. Maka bakal ngahasilkeun dina hate urang teh lamun keur tos situasi makompana teh naon hasilna yashhaduka ada maka liwujudihi nyaksikeun urang ye nyaksikeun kana eueuhna makhluk kitu eta teh hasilna karana nu aya mah Allah hungkul eta fana teh. Eta tauhid deh. Eta tauhid deh. Pan wahada yuwahidu tauhidan. Tunggal, nunggalkeun Allah dina hate. Berarti salian ti Allah eueuh. Eta pamakom fana. Dalam muncan makom fana mah ieu hate moal naon? Moal nauhidkeun Allah. Moal nauhidkeun Allah. Masih we isuk-isuk teh. Rumahu. Berang luh lah gitu bahasana. Oke, sore misalkan aya bayareun 100.000 isuk can katingali tah jadi naon can makompana mah jadi teh can kumaha nya lamun aya dina situasi can makompana maksud makompana teh eueuh makhluk kan aya Allah hungkul berarti lamun geus aya dina makompana mah anu kudrot teh Allah, anu kawasa teh Allah, anu bisa teh Allah, anu naon anu mampu teh Allah gitu. Allah mampu dina sagala perkara ngayakeun jeung ngeuweuhkeun Allah mampu tadina hate teh makompana eta teh ngan Allah hungkul nu kawasa lain duit nu kawasa kitu pan eta makompana eta gunana darajat iman teh kitu gunana kaseharian keseharian urang kaya dina tingkatan keimanan teh kitu matakan engke teh aya tapakuranana aya tapakur mah mikir bari jeung eling tapakur. Mikir bajeng eling lain ngalamun. Ari ngalamun mah waham jeung hoyali. Jikalau andai kata umpama misalnya eta tah ngalamun. Eta tapakur mah mikir bari jeung eling. Mikirna kumaha ieu urang ti mana awalna? Ieu urang keker di mana?
jeung engke urang arek ka mana tah eta tapakur. Sing emot dina Fathur Rabbani disebutkeun sing saha jalma tapakur sajam aya nu ngabahasakeun sasaat lir ibarat salat sunnah 60.000 tahun. Masya Allah. Nya kitu tah eta teh mudawamatu zikri teh kitu. Hate tapakur ngahasilkeun ma'anil ghaibiyah. Eta teh kitu mudawamatu zikri. Eta anu disebutkeun naon? Anu disebutkeun zikir hopi teh eta. Jelema teh ningalieun urang keur zikir hopi. Naon sabab zikir hopi mapan di dieu. Zikir hopi teh maksudna teh lain nyebut asma kitu lain, tapi ieu hate caang ka anu ngagaduhan asma nu dijenengan Gusti Allah. Hate caang ka anu gaduh aturan, hate caang kana aturan gitu. Kitu bahasana. Tah ieu matakan mudawamatu zikri. Kadituna geus mudawamatu zikri mah naon? Tingkahna salat tadi tinggalkeun, nu 5 waktu teh ditinggalkeun, sumawana qobliyah badiah teh ditinggalkeun. Eta dina salatna lamun didohir mawujudat kan aya salat teh. Salat teh lamun bahasa salat tina naon? Tina bahasa dina hikmah disebutkeun exercises. Lamun dina kasaharian duhur, asar, maghrib, isya, subuh eta teh exercises. Maksudna exercises teh latihan. Lamun cek bahasa Inggris nama latihan. Latihan keur di luar salat. Kumaha urang teh? Ieu badan kudu madep ka Gusti Allah, kudu madep ka hadrat Allah, ieu hate kudu madep ka Gusti Allah. Ikuti aturan jeung ikuti kanu boga aturan. Pan aya dina salat aya aturannya, aya rukun salat 17, aya syarat sahna salat. Bener syarat sahna salat, bener rukun salat. Ta eta teh berarti ngikuti kana aturan. Lamun hate geus ngikuti kana aturan, tuluy kadituna ngikuti ka anu gaduh aturan, yakin tah kadituna ngahasilkeun dina salat teh disebutna salat daim. Maksudna salat daim teh salat teu nyela-nyela. Salat we ti isuk tepikeun ka beurang, beurang tepikeun ka peuting, peuting tepikeun ka isuk deui. Maksudna lain salat dedekulan terus hayu wae salat, tapi salat secara salat daim mah, salat salawasna mah, salat secara maknawi. Timbulna makna tina salat sidqul qauli naon? Sodna sidqul qauli, lamna layyinul qalbi. Ta'na naon? Tarkul ma'asi. Sidqul qauli bener ucapanana. Tara ngabohong. Ngadek sacekna nila saplasna timbul tina salat. Sod sidqul qauli. Terus naon? Lamna layyinul qalbi, leuleus hatena. Lamun jalma geus leuleus hatena, asihan, deudeuhan, sabaran, tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, hasil tatina salatna, tina tadi anu dohir maujudat. Naon? Exercises teh latihan tadi salat isya. Di luar salat isya jadi layyinul qalbi, leuleus ieu hatena teh. Teu kaop ningali jelema anu kasangsaraan. Tara antara naon? Tara aya naon jorojo dina hate hayang ngambil keuntungan dina kasangsaraanana. Tara kitu, misalkan kemudian minjem duit ya, kajeun sabaraha butuhna 100. Isukan pageto kudu balik deui 200. Wah eta mah lain kitu. Lain eta mah lainul qalbi eta mah. Eta mah menari-nari di atas penderitaan orang lain. Timbulna layyinul qalbi. Leuleus hatena. Leuleus hatena teh. Asihan, deudeuhan, kitu, bageuran, hampuraan, sabaran. Eta tina salat tadi isya. Syariatna salat isya timbul dina kaluar salat isya jadi hakikat salat. Naon? Salat daim. Layyinul qalbi. Ta'na naon? Tarkul ma'asi. Ngajauhan pi maksiateun. Ngaran-ngaran pina geus dijauhan, pina we dijauhan ieu hasilna salat. Komo ngalaksanakeun maksiatna. Matakan ucap tekad lampahna geus dina di luar salat teh. Hebat. Gitu. Tah eta salat daim disebutna. Salat daim, zikir kan zikir jahar, berarti zikir hopi, zikir jahar anu kadangu ku urang, kunaon teh ku kuping urang, eta zikir jahar. Sarua tujuanna mah ka Allah. Tapi aya deui jeung zikir hopi, kumaha zikir hopi? Sing inget tarif zikir naon? Ingat eling, tah zikir teh eling. Zikrun, eling, ka saha? Ka Gusti
Allah, upami eling ka Gusti Allah, ieu tos aya dina wilayah kolbu, tos aya di wilayah ruhu, tos aya di wilayah sirru. Kolbu, ruhu, sirru, gitu. Eta teh hate-hate kene ngan aya hate bagian luar, aya hate bagian jero, aya hate di bagian jero. Seperti aya jasad urang, di jero jasad aya naon? Aya ruhani, di jero ruhani aya ruhul aqdam, gitu. Lamun dibahasakeun ruh mah ruhul aqdam, lamun dina hadis qudsi disebutkeun teh naon? Nur Muhammad. Matakan dina hadis qudsi Allah taala naon ngedawuh, kaula moal nyieun naon-naon lamun teu dohir nur Kangjeng Nabi, nur Muhammad. Matakan dawamkeun tah salat panggero, salat adrik ini. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya abati ya Rasulullah. Sakitu we salat panggero disebutna. Supaya naon? Supaya ruhani urang nyaksi kana keagungan Gusti, kana urang bibit teki urang teh dina nur Kangjeng Nabi. Matakan aya bahasa nur Kangjeng Nabi mujmal di hadrat wahdat, mufassal di hadrat wahidiyat. Di alam malakut jadi para malaikat, di alam mulki di alam dunia urang gereyek urang ta eta bibit tekina tina nur Kangjeng Nabi. Tak kitu urang teh ngahasilkeun jadi yashhaduka qurbah, yashhaduka adamaka liwujudihi, nyaksikeun ka anjeun kana eueuhna anjeun karana nu aya teh Allah hungkul. Kasaksi ieu diri kuring eueuh, kasaksi ieu naon makhluk teh eueuh ku hate ieu ku hate. Ieu urang teh maju. Si ingat urang teh maju ieu di alam dunia. Majuna kieu ieu. Tadina eueuh jadi aya berarti maju teh. Jeleg ke alam dunia, ayana di alam dunia jadi naon heula? Jadi jelema proko tengkem jadi beda deui. Jadi oroknya, orok. Ti orok jadi naon? Jadi anak-anak maju tanya. Maju. Tina anak-anak jadi dewasa. Tina dewasa jadi kolot. Tina kolot jadi maut. Tah maju tah. Sadayana makhluk berarti maju. Asalna tadi berang, ayeuna peuting maju tah. Asalna tadina leutik jadi gede maju tah. Urang teh kudu paham berarti anu ngamajukeun teh lain urang. Anu ngamajukeun teh lain peuting sorangan eta teh, lain berang sorangan. Kitu. Tah eta tah bangkong. Awalna tina bangkong tina naon? Tina burayak, tina buruy. Buruy. Geus jadi buyur apa buruy? Hah? Oh, buyur. Buyur terus deh aya naon? Aya sukuan tukang nanya. Geus aya sukuan geuningan kuruluk jadi naon? Jadi bancet. Geus jadi bancet jadi bangkong, jadi kodok. Tuh maju teh nya. Makhluk sadayana ge maju. Asalna tadi eueuh jadi aya, tah eta maju. Tah dina perkara maju kumaha tah? Dina perkara maju lain jieunan jirim, lain jieunan makhluk maju teh. Lain jieunan urang eta maju teh, tapi maju teh berarti damel Gusti Allah. Das teu aya anu tiasa anu ngamajukeun sapertos kitu iwal ti Gusti Allah. Tak kitu tah ieu teh damel Gusti Allah anu ngamajukeun teh berarti leungit we jirim, leungit we urang, leungit we makhluk kantun saha? Kantun ayana af'al Gusti af'al Gusti Allah, af'al Gusti Allah gitu. Saya mutah af'al Gusti Allah. Da ieu mah kudu diakukeun. Heuh cenah Allah ngan ngaku ti Allah itu urang kudu urang maksiat kumaha? Tah pan aya adab-adaban tasawuf, mentakan tauhid teh kudu belajar ilmu tasawuf. Tadina hikam teh nyaeta ilmu tasawuf. Matakan kitab hikam teh disebutna jamak tina hikamun, pirang-pirang hikmah. Ieu teh ngabahas bab hate, tah ieu teh tasawuf gitu. Kumaha lamun dina keukayaan urang ditakdirkeun ku Gusti, tetep takdir Allah, da khairihi wa syarrihi minallahi taala. Kumaha keukayaan dina urang keur goplah ka Gusti Allah, urang kumaha keukayaan urang teh eling ka Gusti Allah, maksiat ka Gusti Allah, tekadkeun ieu dina hate urang.
timbul tina hawa nafsu urang. Kasalahan urang we matakan aya syarat pikeun si jalma hayang madep ka Gusti Allah tina geus ngalaksanakeun maksiat. Syaratna naon? Syaratna tobat kitu bahasana. Lamun eta jalma teu tobat berarti hese arek madep ku Gusti Allah nage. Tah kantun weh apalna Allah kumaha? Yashhaduka adamaka liwujudihi, leungit jirimna, leungit weh makhlukna, leungit urangna ningali leungit weh jirim peuting, da lain peuting sorangan anu naon anu timbul teh anu aya teh ieu peuting diayakeun ku Gusti Allah. Leungit we peutingna anu aya damel Gusti Allah, anu aya naon afal Gusti Allah hungkul. Tah eta teh makompana eueuh makhluk ngan aya Allah hungkul tah makompana eta teh. Mun dibahasakeun dina pertingkahan kasab seperti kieu sehari-hari misalkan urang ieu berangkat kana tempat pagawean gitu supaya lebih paham kumaha ngaleungitkeun dina makom ieu naon nimbulkeun dina makompana. Singet makompana teh berarti darajatna iman ilmu ainul yakin. Kuring berangkat ka pagawean diberangkatkeun ku Gusti nah eta kitu nyaksi kuring teh diberangkatkeun ku Gusti Allah. Prakna dina aktivitas gawe oge eta teh kumaha dibisakeun ku Gusti jorojoina hate hayang gawe teh eta teh dikersakeun ku Gusti berarti eueuh urang nanya eueuh urang na ieu eueuh bisa urang eueuh daek urang maksudna gitu dina hate panima babah hate tah eueuh tah ngan aya afal Allah hungkul. Terus dina hasilna geus dina kasab geus dina gawena tarolah nyaon nyatana anu dibahasakeun duit teh ya duit karena urang tadi geus gawe teh geus naon wae geus kasab ngahasilkeun we duit. Tah nyaksi ieu hate urang kana duit eta. Nyaksi hate kana duit. Kumaha nyaksina? Eta duit teh rizki anu diayakeun ku Gusti Allah. Hate geus teu ningali pagawean, hate geus teu ningali kasab. Ieu teh duit teh rizki ti Gusti Allah. Berarti tapak damel Allah gitu. Lain tapak damel urang, lain tapak gawe urang karena urang gawe rancage gitu. Lain ieu teh duit rezeki ti Gusti Allah karena geus aya dina makompana. Eta tah makompana. Tah geus teu kasaksi ieu ku hate teh eta duit teh tina kasab, eta duit teh tina pagawean urang, tapi pamaparin Gusti Allah. Jadi dina hate teh aya nangan Allah hungkul kadituna eta rizki teh bakalan barokah. Ngaran barokah disebutna ziyadatul khair. Daekeun ieu teh ku ngadahar rizki na teh hate bisa balik ka Gusti Allah. Kadituna teh geunaheun dur isa hayya shalah salat isa. Tuh, tadi mun teh minum cikopi na eta teh barokah. Artina eta teh lamun ieu hate geus teu aya makhluk berarti ngaranna makompana. Artina pana teh nyaksi ku hate ka Allah gitu. Kana naonna? Kana afal Gusti Allah gitu. Kana tapak damel Allah nyaksina teh. Pana we tah berarti eta ti makhluk. Eueuh tah makhluk teh dianggap eueuh ieu ku hate teh ngan aya Allah hungkul maka bakal ngahasilkeun bakal ngahasilkeun buahna tina iman ainul yakin teh naon eueuh nu katempo makhluk teh dina hate eueuh komo deui nyaran de ieu hate ka mana ka makhluk jang naon nyaran de ka makhluk da dina hatena oge geus eueuh makhluk geus eueuh gambar makhluk. Allahu akbar. Beuh itu amplop can dihitung kamari. Tah eta berarti aya keneh makhluk aya keneh
aya kene bawa-bawa cenah kemah udah pan aya hajat mah da hiji tepikeun ka 7 cocok aya wae nu mere amplop di dina ongkoh dina keur di musala alhamdulillahirabbil alamin tah eta teh masih berarti hate teh masih kene aya gambar makhluk berarti can aya dina makom pana komo makom rokobah nu awal tadi rasa deket jeung Gusti Allah rasa diksasi rasa nyaksi urang ka Gusti Allah iman ilmu yakin berarti urang teh henteu ilmu yakin can atuh kitu mah tahnya ieu tah eta makom pana teh berarti makom pana mah ngabuahkeun hasilna teh jadi naon jadi urang ngarasa naon ngarasa ieu hate henteu bersandar ka Allah teu bersandar ka makhluk nya teu tatagenan tidak berharap kepada makhluk karena naon karena dina hate geus eueuh makhluk gitulah karena dina makom pana jang naon nyarane kanu eueuh atuh enggak nyarane kanu eueuh mah angin berarti eueuh dina hate berarti ieu hate teh geus wauheun oh kuring teh berarti kudu naon kudu nyarandena kudu tawakalna ka Gusti tah eta maksudna teh hasilna tina naon tina ainul yakin teh ngabuahkeun kitu mata kan itu dijelaskeun jadi hatena teh teu ngandalkeun teu bersandar ka makhluk gitu makhluk teh secara globalnya naon wae pokona mah mungkinul wujud eta makhluk dan geus teu kasaksi aya makhluk dina hate berarti ngaran geus teu sakasaksi teu umandel teu umangkeuh atawa nyieun gunung pananggehan kana pangabisa atanapi kana pangaboga sorangan eueuh bisa urang eueuh daek urang ngan aya bisana dibisakeun ku Gusti Allah daekna oge didaekeun ku Gusti Allah dina keur ngayakeun ibadah ritual salat atanapi sodako jariah geus teu nyaksi ieu hate kuring anu bisa sodako geus teu nyaksi ieu hate kuring anu daek sodako da naon da kasaksi ieu ku hate teh da geus aya tingkatan dina iman ainul yakin dina makom pana teh kuring teh bisa sodako dibisakeun ku Gusti Allah buahna berarti geus sodakohna henteu ria tuh jang naon hayang dipuji ku batur naon sababna kuring boga naon hayang dipuji ku batur da eta mah anu bisa dikuring bisa ka Allah urang keur sodako dibisakeun sodako ku Allah urang daek sodako didaekeun ku Gusti Allah berarti urang lamun hayang dipuji ku makhluk berarti ieu hate teh naon ngaku kana tapak damel Gusti Allah gitu tah eta buahna tina ainul yakin henteu umandal ieu hate henteu bersandar henteu nyarande ieu hate ka makhluk henteu berharap kepada makhluk matakan sok aya paribasa geuningan kalau hati kita berharap kepada makhluk maka makhluk akan mengecewakan gitu kan maka Allah akan mengecewakan kepada yang bersandar kepada makhluk da puguh pan makhluk mah teu matak jadi madorot teu matak jadi manfaat da anu masian manfaat mah Gusti Allah gitu berarti dina hate geus aya dina makom pana tidak berharap kepada makhluk tidak berharap kepada datiah dunia maka mangga bahasana kitu dina hate teh mangga Gusti abdi ngiringan ieu takdir ti salira Gusti abdi hoyong dipilihkeun ku salira Gusti mana anu sae pikeun diri abdi jadi ieu hate henteu bersandar kana makhluk jadi buahna tina iman ainul yakin mah tawakal tafwid pasrah ridho istihlamu tegasna pasrah sumrah ka Gusti Allah tah eta buahna tina iman ainul yakin anu katilu iman hakul yakin atanapi iman disebatna nuril hak aya tadi mah nuril akli anu kadua mah anu kahiji nuril ilmi ieu mah nu katilu mah nuril hak atanapi iman hakul yakin tah atanapi dibahasakeun hakul basiroh eta kitu sing emotnya jadina ieu tilu ieu moal waka dibahas karena lami teuing
Kana meeting selelungutan geus ngaguhar gitu. Pengajian opan kitu. Ieu teh tingkatan anu katilu disebutna iman hakul yakin atanapi nuril hak atanapi hakul basiro. Wihande tadi iman anu kahiji iman ilmul yakin atanapi naon nuril ilmi atanapi naon su'ahul basiro eta anu kahiji. Darajat iman anu kadua naon ainul yakin. Nah, ainul yakinnya atanapi naon nuril akli atanapi ainul basiro. Tah anu katilu iman hakul yakin atanapi naon nuril hak atanapi naon hakul basiro. Tilu darajat iman. Matakan ke kaditunan tapakuran kira-kira urang geus dina tingkatan iman nu mana. Kitu. Panampokna mah aya ta'rifna, aya contohna, aya buahna. Tuh, geunaheun sabenerna mah ieu teh. Ngaji hikam teh supaya ieu hate paham ka mana? Paham kana keagungan Allah. Matakan luar biasa. Luar biasa diirodahkeun. Di hiji lembur ngaji tauhid, Masya Allah, diirodahkeun. Urang geus ngerecek ilmu syariatna, geus ngerecek ilmu fikihna. Luarna sidik, jerona oge sidik. Luarna bagus, jerona oge bagus. Jasadna bagus, jerona oge ruhanina oge bagus. Tapan. Matakan Kangjeng Rasul kan bi abdihi isrona teh isra mi'rajna bi abdihi ngaran bi abdihi berarti nuduhkeun kana naon jasadan maruhan. Tapi sing emot ari jasadan Kangjeng Nabi mah ruh, aya ruhani Kangjeng Nabi sir gitu. Berarti aya dina naon sama idunya lempangna naon isrona Kangjeng Nabi aya dina sama idunya. Artina ka alam dina saluhureun alam dunya, lain sama'il ar. Lain naon lain tina luhureun bumi. Ayeuna luhureun bumi leungit nu itu tuh eta luhureun bumi sama'il ar mah luhureun bumi mau aya langit ka hiji langit ka dua langit ka tilu boleh tak ku kitu soalna ngajelaskeunna naon sama'il ar. Tapi Isra Mi'raj mah dijelaskeunna naon sama idunya naon kasaluhureun alam dunya. Berarti saluhureun alam dunya naon alam misal alam malakut alam jabarut rob qoba kausan au adna tabikeun ka ija ahadiyatna Gusti Allah. Berarti secara maknawiyah eta teh kitu. Tah kitunya bahasana matakan ieu hate kudu naon kudu kuat keimanan. Tah dibahasakeun kuat keimanan teh pan tingkatan keimanan teh ieu teh aya 3 tingkatan keimanan. Matakan di mana-mana urang ieu eueuh ilmuwan kitunya moal bisa manggihad ma'anil goibiyah dina eta perkara atanapi makna atanapi hikmah dina perkara anu disogrogkeun ku Allah ka urang. Antukna naon datang rugi ceurik datang untung seuri pan kitu mah budak oge bisa. Berarti urangna kudu ilmu kolot kumaha carana dina pas urang datang rugi hate mah tingtrim mutmainnah. Matakan ditimbulkeun nafsu mutmainnah anu geus dina makompana mah ditimbulkeun nafsu radiyah timbulkeun deui nafsu mardiyah nafsu anu dipikarido kitu. Matakan geunaheun hate teh leuleus kitu bahasana kitunya. Matakan darajat iman teh kudu paham supaya urang aya indikator. Matakan salat ditarima jeung henteuna kanyahoan ku ahli tasawuf mah soalna naon soalna aya indikator. Tandana indikatorna derajat dina kaimananana saperti kanyahoanna dina ilmu syariat dina ilmu fikih. Ieu dina ilmu fikih mah kanyahoan ieu teh salat teh sah apa henteu na kitu. Atanapi batal jeung teu batalna kanyahoan dina fikih. Kitu sami dina hukum fikih katingali ieu jelema teh sah henteu salatna batal teu salatna kitu. Sami dina tasawuf tauhid oge bakalan aya indikator kira-kira na ditampa ditarima apa henteu dina salatna kitu. Katakan dua nana ge ieu teh penting kacida
ulah sampai tepikeun ka hakikat dijalankeun, syariat mah teu dijalankeun. Ari ngobrol mengobrol tauhid jeung makrifat, durna salat asar teu salat asar. Oh eta mah tauhid mikung disebutna. Tauhid mikung atuh disebutna. Atuh meureun sarua we ruhani eueuh jasadan. Atuh ancung-anceungan we kitu. Eueuh jasadan. Syariat kudu jeung hakikat. Hakikat oge kudu jeung syariat. Kitunya sabalikna. Jadi syariat jeung hakikat teh penting kacida karena Allah teh nugaskeun ka urang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teu samata-mata kami nyieun jin jeung manusia angin kajaba wungkul pikeun ngabdi ngabakti ibadah ka Gusti Allah. Lain pikeun neangan duit, lain pikeun neangan amplop bahasana gitu. Kan amplop gitu. Gitu tah. Bahasana kitu nya eta mah sebagai bercanda bercanda kan boga hajat. Gitu tanya wallahu alam bisawab nyuhunkeun dihapunten ieu sebilih sakalapatanana eta samata-mata timbul tina kabodohan ti jisim abdi. Atuh saumpamina aya leresna insyaallah ieu timbul tina fadl ti Allah. Hada min fadli rabbi ieu teh tandana sinugrah ti Allah ka urang sadayana dina wengi ieu dina malam Jumat ieu urang teh dirodahkeun dikersakeun ku Allah tiasa eling ka Gusti Allah. Ieu ayeuna bade mayunan sasih Ramadan khususna di majelis tajalli jisim abdi secara pribadi nyuhunkeun dihapunten lahir jeung batinna. Soalna lamun misalkan moal ditarima saumna puasana si jalma lamun masih keneh aya pakuat pakayit atanapi henteu saling ngahampura dina dosa perdosaan papada manusana. Jadi penting eta teh ka inung bapa, ka dulur, ka tatangga penting eta teh. Matakan hade jelema nu menta hampura, ngan leuwih hade jelema nu ngahampura. Jisim abdi secara pribadi sareng kulawarga bilih aya cariosan anu mantak ngebelentrang kana tarang, ngebentur kana tuwuh nyuhunkeun dihapunten. Bilih aya tingkah laku jisim kuring henteu sapagodos jeung naon akhlak-akhlak atanapi henteu sapagodos jeung adab-adaban sehingga ngadamelkeun nyeri kana hatena para jamaah sadayana. Abdi nyuhunkeun dihapunten lahir sinareng batinana. Atuh sabalikna para jamaah sadayana misalkan aya pakuat pakayitna aya misalkan ngomongkeun anak pasti pan jelema kitu nya bisi-bisi kitu bisi tah dugi nanti awal ayeuna ieu hate bersih lir caang padang narawangan lir ibarat naon bahasana jalan bersih jalan sasapuan lir ibarat caang bulan 14 di hate jisim abdi nanti ngapunten ka para jamaah sadayana atakan tos di dinya mah saling hampura hate urang masing-masing urang beningkeun lamun bahasa pun guru mah sing bening teh dina hate teh hasud iri dengki jail kaniaya iren panas ren dudupak rurumpak sing moal sampai tepikeun ka aya dina hate urang sing bening sing bersih ieu hate urang komo ieu bade mayunan syahrul Ramadan teh bulan suci na luar biasa. Subhan ti Gusti Allah ieu bulan anu spesial. Matakan dina bulan Ramadan mayunanna urangna oge kudu bersih heula. Karena ieu teh tugas anu suci ti Gusti Allah, zat anu suci ti Gusti Allah. Tugasna oge suci padamelan oge suci. Berarti anu midamelna kedah suci. Ngaran-ngaran ukuran suci berarti ayana dina naon? Dina hate. Suci hate urang, bersih hate urang, teu aya pakuat pakait, teu aya gantar kakaitanna di antara urang. Lamun diibarat kata aya naon, aya nyelkit dina hate, ieu urang saling bebaskeun. Mudah-mudahan Allah taala dina wengi ieu naon ngucurkeun rahmat sareng magfirah ka urang sadayana sehingga urang mungkin dina sasi Ramadan dipasihan kakiatan dohir sareng batinna ku Gusti Allah sehingga ibadah puasa urang wusul ka Gusti Allah ditampi ku Gusti Allah sehingga lungsur rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Tur mugi urang oge dilancarkeun dina sagala urusan, dihasilkeun dina sagala pamaksadan, dijembarkeun milik rezekina dari segala pintu
pintu mana wae da emang diayakeun oge ku Gusti Allah. Mudah-mudahan urang mungkin di sasi Ramadan sing kenging keajaiban Ramadan. Maksud keajaiban Ramadan teh boh dina dohiriah urang secara gampang digampangkeun ku Gusti Allah. Boh dina secara hakikiah sing naek ieu teh keimanan urang. Diajaibkeun ku Gusti Allah anu asalna tina gopilin jadi akilin, anu asalna tina poek hate jadi caang hate. Mudah-mudahan di ieu urang doa urang munajat urang diijabah ku Gusti Allah ya. Hatur nuhun kapun guru parantos dongkap parantos ngarojong kana ieu pangaosan. Mudah-mudahan mantena ipun guru urang sadayana sing dipanjangkeun yuswana bari dibarengan ku kasehatan sehat jasmani sinang sehat rohanina tur mugi diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala matanallahi fi duri hayati wa nafa'na bi ulumi bidwarin amin. Sehingga urang oge sadayana sami urang oge sing disehatkeun ku Gusti Allah bari dipanjangkeun yuswa ku Gusti Allah sehat jasmani sinang sehat rohanina urang sing diberkahkeun ku Gusti Allah, keluarga urang oge anak, incu urang, istri urang, keluarga besar urang sadayana sing dipupuk ku kaberkahan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahi wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalli wa sallim daiman ala Muhammadin shalli wa sallim daiman ala Muhammadin wal ali wal ashabi man qad wajada wal ali wal ashabi man qad wajada salmat sinareng salam mugi tetep salamina rahmat sinareng salam mugi tetep salamina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina Rabbi wa salim Muhammad salli wa salim iman ala Muhammad wal salimna minal afati wal balwa wa salimna minal afati wal balwa mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya tina pancabaya sinareng cocoba tina pancabaya sinareng cocoba. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.